Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyahussa. Sareng yen haram. Nipu itu jalma. Au yahuna. Atawa cidra. Tegesna khianat. Itu jalma. Fil kaili. Dina takeran. Wal wazni. Sareng dina timbangan. Wadzar'i. Sareng dina ukuran. Wal addi. Sareng dina bilangan. Au yakdzibu. Atawa bohong. Itu jalma. Kira kemana nyambungna? Kanaan yakdziba atunya au yakdziba. Atawa ngabohong. Itu jalma. Titik heula. Urang mah rek yakdzibu, rek yakdziba kumaha karep moal protes antara domah jeung fatah. Da kitabna oge gunul ieu eueuh barisan gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi wa sayyidi Syekh Muhammad Nawawi qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Hancana kitab Sulamut Taufiq halaman 55 kantun qauluhu
wa ayyaghussa au yakhuna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyaghussa sareng yen haram nipu itu jalma au yakhuna atawa cidra tegesna khianat itu jalma fil kaili dina takeran wal wazni sareng dina timbangan wadzar'i sareng dina ukuran wal addi sareng dina bilangan au yakdzibu atawa bohong itu jalma. Kela kemana nyambungna? Kanaan yakdziba atunya au yakdziba atawa ngabohong itu jalma. Titik heula urang mah rek yakdzibu rek yakdziba kumaha karep moal protes antara domah jeung fatah. Da kitabna oge gunul ieu eueuh barisan gitu. Tos nazomna berarti tipayun tetos dugi ka handap ngan bahasana nama teu acan uihan deui tina jajaran kadua ti luhur halaman 40 haram khianat anu eta berarti kumaha nadana teh haram khianata keranjeng timbangan atawa meteran rejengna bilangan Gusti Allah ngadawuh dina Al-Qur'an surah At-Tatbik kawit ayatna pisan wailul lil saterasna naraka wel pikeun nguranganana natakeran jeung timbangan jeung meteran jeung bilangan ngalap untung kungurangan haram jual beli lamun di
Hadis Bukhari nerangkeun jual beli anu benar jeung jujur jual beli pasti diberkahan dina usahana sabalikna mun nyumputkeun nu cacadna atawa ngabohong nyebutna hargana dicabut berkahna hasil usahana haram naikeun harga pedah dianjuk lamun kontan rada murah pada rujuk heula. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu ayyaghussa masih keneh nyarioskeun dina masalah jual beli. Ari jual beli teh aya nu ngajual jeung aya nu meuli. Henteu misti kudu tukang warung ya. Da masing sarerea oge osok jual beli mah. Tadi dieu mah difokuskeun dina bahasan jalma anu ngajual. Wa yahrumu ayyaghussa bi dhammil ghaini. Masalah maca domah ginna teh yaghussa. Bisi teu apal ginna teh didomahkeun. Ieu mah jang nu maca nya, bisi dibaca yaghussa. Marra fisuki ala sibroti to'amin fa'adkhala yadahu fiha fanalat balalan faqala mahadha ya sahibat to'am faqala ya Rasulullah asobat husama qala afala ja'altahu fawqa to'am hatta yarahun nas summa qala. Haram dina jual beli teh nipu. Ari nipu jeung bohong teh mirip-mirip nya. Ngan bohong leuwih umum leuwih luas. Aya deui bahasana teh nipu. Ari nipu mah boga tujuan urang untung sagede-gedena anu meuli rugi sagede-gedena bari make jalan nipu. Eusina mah ku jalan kumaha ngabohong keneh. Biasana ieu dina barang anu teu apal sarerea. Bangsa elektronik kan teu apalnya. Beda jeung bala-bala. Bala-bala mah bisa kaciri. Sabaraha bala-bala 3.000 biraku leutik ieu langsung kaciri nya da eta mah jelas bentukna. Coba ayeuna lamun barangna teh anu sarerea hampir kalolobaanana teu apal. Jiga lamun di pasar mah bangsa sendal, bangsa parang, bangsa pakaian, ari kana pakaian mah jigana arapalnya. Ieu mah lawan ge butut.
bangsa sapertikeun tukang ngajual naon bangsa bebesian parang bangoak asahan nu kitu mangsa baraha bangoak teh bangoak congkrang anu nyungcung teh 50.000 piraku kamari ge 25.000 eta mah nomor 3 bi ieu mah nomor hiji geuningnya aya nomoran bari ciri nomor 3 jeung nomor hiji na teh duka di mana duka dina naon ditingali dina dusna datara aya dusan nu kitu mah ditingali dina gagangna eueuh aksara naon-naon paling aya ge tulisan mereknya sakapeung mah eueuh naonan eueuh gagangan eta mah akal-akalan nu ngajual we lamun maksud atawa tujuanana teh nipu supaya jadi kumaha supaya jadi mahal tah eta teh hukumna haram doraka nya sanajan hampir kalolobaanana geus teu peduli kana hukum haram teu peduli kana hukum doraka nu penting batina gede kan lumayan melina 20 ti ditu jualan 25 dijual 50 lumayan lain lumayan deui 100% naon modalna nipu nya puguh-puguh nomor 3 dibejakeun we nomor hiji sabaraha ieu asahan gurina teh 25 naon merekna ye contona tehnya anu meulina teh teu apal boro-boro apal merek naon merek asahan merek gurina ngasahna oge tara contona teh kesempatan cek tukang dagang teh ieu jiga teu apaleun ieu nu barang beuli teh mang anu biasa merek ieu geuning teu aya nuju kosong jang nu kitu mah barina ge ieu nu nuju laris mah ye contona teh nu saena nya dibeli we puguh nu kitu mah kumaha nu butut lamun dipake ngasah teh kalah erep geuning si asahanana teh jiga ngasah dina keusik conto ieu mah nya conto contoh tak sapertikeun kitu nya lamun ngange jalan nipu eta teh doraka hukumna haram kajaba lamun bener kitu bahwa merek eta teh sae tuluy hargana mahal dibejakeun mahal ari henteu nipu mah nya henteu doraka wa yahrumu bahasana ge al ayyagussa haram nipu sambungkeun sareng dina nazom haram khianat takeran jeung timbangan berarti nyambung kana lapad sabadana au yahuna haram khianat ari khianat teh henteu kapercaya cidra nya di urang manggeus jarang ngupingna ge bahasa cidra teh hianatnya sapertikeun ka ayyukhlifa wa'dahu lamun barang jual teh sok dicampuran ku janji dicampuran ku sumpah sok aya geuningnya nu ngajual teh mangsa baraha ieu barang teh 50 sing demi Allah na oge nya geus jadi lalab sakapeung mah da geus biasa nyebut demi Allah na ge nya wani diriungkeun cenah padahal mun diriungkeun da moal wani ieu eta teh nya haram eta oge nya cidra dina naon wae nu bisa dicidra teh fil kaili teh dina kael naon ari kael teh ari kael teh di dieu mah dihartian takeran
Di pasar barang atawa dahareun nu sok ditaker teh diantarana beas nya. Gemuk osok ditaker terus jarang aya nama di kilo nya. Nu sok ditaker keneh nya. Geus jarang aya nama nu sok ditaker teh. Lamun nu bercair naon berarti bensin atau minyak tanah ngan ka urang mah geus teu pati usum minyak tanahnya aya keneh tawa. Tah ayeuna bensin rek naik ya meureun eceran jadi 20.000 mah bulan Maret cek beja duka tapi mudah-mudahan henteu nya. Takeran dina takeran kumaha khianat dina takeran panakerna lamun zaman baheula mangkan tina eseng nya atawa mun zaman ayeuna mah tina besi ngan pedah si besina atawa si esengna teh dielokeun ka luhur. Ayeuna oge urang sok ningali lamun di tukang es nu sok make cipati jeung gula teh es naon ngaranna? Es dawetnya, es cendol. Panyiuk gulana tapi eta mah henteu nipu nya da kaciri. Panyiuk gulana teh ku sinduk ning, tapi sindukna teh sok dikentopkeun diratakeun. Nyiuk gula teh jiga loba nyiuk nama padahal sindukna rata lamun sok ningali emanya tapi eta mah henteu nipu ngan paling oge amih disangka loba gulana jadi sababaraha sinuk pugu sinukna kumaha rata. Lamun baheula mah nu sok ditaker teh sapertikeun huripan nya. Huripan disiukan ngangge batok. Disiuk ngangge batok sok hayang apal dihitung siuknya dihitung we loba 125 sok atuh 5 siuk siukan kadua mah kan sok aya liangan di handapna teh diasupkeun ta ieu naonana eung duka nu manana diasupkeun jadi pas nyiuk teh katamahan ku naon ku ramo duka ku curug duka ku jajangkung atuh otomatis bakal jadi saeutiknya. Lamun ngahaja-haja diasupkeun teh karena rek nipu karena rek khianat doraka. Muntangan jero teuing nepi ka luhur nya. Eta ge doraka sami dina takeran. Wal wazni seueur nu sok ditaker mah nya. Sareng dina timbangan kiloan ari di urang mah ngilona teh kan katingali nya bahkan nu sok nangtukeun 1 kilo 2 kilona teh nu meulina nya tukang dagangna mah geus teh kabagean meuli bonteng 1 kilo ceuk nu naon ngajualna teh enggeus encan ceuk nu meulina teh da hayang naon hayang loba daripada cekcok nya geus atuh sok cenah mere saware tungtungna teh kitu nya asalkeun pada ridho aman eta mah nya ngan lamun tokona biasa nanya tapi henteu kabeh tokona toko gede kiloanana sok naon kahalangan ku barang-barang lamun di pasar mah bangsa beas atawa nu sejena eta teh terkadang kiloanana teh sok diganjel atawa dibeungbeuratan nya hanapeun kan lamun kilo entog teh mah sok make besi nya tah sok nancep we beusina teh di dinya tara dicokot-cokot geuning sebagian mah henteu sugan dicokot heula tuh tingali akur henteu tapi geus aya we di dinya sabaraha saparapat nya ganti ku saparapat heula ka dinya cokot nu etana nya jadi henteu dicokot heula tapi nu ieu mah aya di dieu nyokot nu saparapat ka dinyakeun ta anu di dieu aya dicopot amih teu katingali ngagujlegna pugu dihanap geus dibeungbeuratan dielas eta teh diakalan nya jadi can ge neuneun bawang lamun bawang teh mah can ge neuneun geus berat geus pak angkog kitu nya teu pira eta teh nya 1/2 on atawa
kadang mah saparapat on nyokotna teh nya nguranganana teh lamun diduitkeun ge paling oge 1.000 2.000 nya 1.000 2.000 teh lamun nu meulina hiji nya ari nu meulina loba mah nya bakal loba tah sapertikeun nu kitu eta teh termasukna yahuna fil wazni khianat dina timbangan dina kiloan. Tah eta teh sebagian mah sok naon sok aya kitu nu kitu teh da hayang naon hayang gede bati nu dijualna saeutik ngan pedah si duitna loba da jadi berat. Kumaha we diakalannya zaman ayeuna mah komo ayeuna mah usum timbangan digital eta mah bisa diprogram nya sapertikeun tukang naon anu sok ngilo aya angkaan teh nih tah aya angkaan jeung harga-hargana eta teh terkadang mah aya nu diprogram puguh encan nepi kana angka sakitu jadi leuwih nya si angkana teh bisa diakalan eta mah tergantung nu ngajualna lamun jujur nya jujur meureun nya ngan lamun nu bohong mah da beuki babari ayeuna mah nipu teh bohong komo nu meulina geus kolot geus rada rabun kana angka nu huruf tuh ki bari kikieuan heuh puguh teh ciri ge nya doraka eta teh wazar'i hianat dina ukuran naon nu sok dijual diukur teh kainnya ieu tukang kain berarti ya naon sok diukur plastik, hamplas, geuning ngukurna teh ukuranana teh sok aya dina etalase atawa naon ngaranna teh tokuy mun di urang mah. Mun pakaian teh ning mun kain teh bisaan kikieuan. Padahal dikieukeun teh jempolna teh lumayan sajempol tina sakali kieu nya. Pas diukur deui di ieu mah teh jadi kurang nya. Lamun anu hianat ari nu henteu mah nya henteu we gitu. Ngan peda sok gancang nih. Sek kikieuan tah gunting weh beres weh nya tah sapertikeun khianat dina ukuran teh sapertikeun anu kitu lamun dina kain mah atawa plastik nu sok diukur teh ya naon we nu sok diukur lamun teh mah khianat hukumna haram doraka wal addi jeung dina bilangan anu sok meuli dibilang mun baheula mah tukang lauk deui we nya tukang huripan hiji mah hiji kitu nya hiji tambah hiji jadi dua nya tuluy we dua tilu mah dua tilu tambah hiji jadi tilu dua kan lumayan nya 10 bari sakali sahijina teh 5 50 tah leungit nya palebah tina 27 jadi 72 nya mantak mani sok didengekeun ning lamun sok aya tukang lauk milangnya kan resepnya ngupingkeun milang teh tapi terkadang mah sok naon eta teh sok ngajlok nya ari henteu nipu henteu diajlokeun mah nya teh doraka ngan lamun teh mah diajlokeun doraka nya eta oge keun karunya tukang huripannya tukang naon we nu sok diitung nya lain huripan hungkul da ayeuna mah geus jarang nya tukang huripan anu ngitungna di kitu jarangnya jarang ayeuna mah sok di kilo wae qala al-Ghazali fayan bagi ayyakila kama yaktalu qala Allahu ta'ala wailul lil mutaffifin tadi kateranganana Allah parantos ngadawuh dina Al-Qur'an surah At-Tatfif ari At-Tatfif teh mun dina Qur'an urang mah surah Al-Mutaffifin aya geuning ayatna wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasiyas taufun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun
teu katalar tawa. Keun nya. Tadi dinya kan jelasnya celaka kana neraka diancam nage pikeun tukang kikilo nya jeung tukang titimbang, tukang ukur. Nu kumaha nu cilaka teh? Anu khianat kana kiloanana, khianat kana timbanganana, khianat kana ukuranana. Ari nu henteu mah nya henteu cilakana oge nya. Kadituna teh geuning ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin azim jeung satuluyna ya. Naon sababna pangna ulah khianat dina timbangan dina kiloan? Sabab wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Secara zahir mah katingalina teh jiga piuntungan, timbangan dikurangan untung hiji 2, kiloan ditimbangan untung hiji 2, ukuran ditimbangan untung 1 senti 2 senti, tapi hakikatna mah yukhsiruna eta teh rugi. Sangkaana mah bakal untung padahal hakikat nama rugi. Kumaha cara rugina? Tadi dieu nya haram jual beli lamun dibarengan ngabohong hargana dina pameuliean ieu mah engke kahanapnya. Bahwa rugina teh teu aya we barokahna teh ari bati mah gede ngan ieu teh duitna teuing ka mana ujug-ujug eueuh deui nya. Rugi eta teh bati mah loba ieu teh rarasaan mah dibeulikeun tapi ladang pameulina teh anu dibeulina teh eueuh deui aya mah tapi teu bisa dimanfaatkeun. Bisa dimanfaatkeun mah ngan pedah teu karasa manfaatna teh asa teu boga we kitu rarasaanana teh rugi secara batin. Haram jual beli lamun dibarengan ngabohong hargana dina pameuliean. Canggen nanya nurek meuli teh mang sabaraha ieu teh 10.000 canggen nyebut piraku atawa nawan 10.000 aduh awis ayeuna mah naik teh dituna ge ayeuna mah ti dituna ge 8.800 cenah abi mah mung nyanak 100 uang saalit ewang we cenah. Sok naon sok capetang ning ngobrolna teh. Pugut di dituna mah sabaraha 5.000 tah sapertikeun nu kitu nya. Nyebutkeun harga pameuliean jadi tukang dagang mah tong wani-wani nyebutkeun harga pameuliean lamun teu ditanya ku nu meulina jeung lamun ditanya ge ulah teuing dibejakeun nya ulah sok urang mah buka-bukaan we ieu mah ti dituna 5.000 sok maneh rek mere bati sabaraha ka urang mangkaning jauh teu kudu kitu nya teu kudu dibejakeun modalna nya komodo kieu yeuh ti dituna ge yeuh bona teu kudu kitu sabab tujuan dagang tujuan jual beli teh liribhi supaya boga bati sabaraha we ngabatikeunana mah teu kudu kieu nya hargana ti ditu teh 10.000 rek dibatikeun 1.000 jadi 11.000 teu kudu kitu sanajan dibatikeunana 20.000 contona meuli 10.000 dijual 30.000 sah-sah wae nya teu mantak jadi dosa ngan paling ge nu meulina nya anu ngacacang mah keun we ulah ting dijual ka si eta nya. Contoh ieu mah dina pada naonna dina pada ngabatikeun barang teh bebas atuh lamun eueuh batian mah lain ge jual beuli nya nitip meureun eta jadi nitip sodaqoh kadituna teh puguh ngaran jual beuli teh supaya boga bati ari nu meuli mah kan mikirna teh kana eta hungkul harga 10.000 dijual 12.000 gede-gede teuing bati teh mani 2.000
puguh ari nu ngajual ari tukang dagang mah mikirna teh loba. Hiji transport di jalana, nu kadua engke teh meureun lamunna motor atawa na mobil teh, motor jeung mobil teh moal salawasna alus bakal ruksak meureun ti dinya nyokotna teh. Tilu lamun teh mah dina dadahareun kan ari dahareun aya burukna, aya pewetna. Lamun dina sayuran jadi pewet bisa dijual teu? Henteu, paling oge dipentanya. Paling ge dipenta. Anu meuli mah henteu mikirkeun eta nya, nu tadi we mikirna teh. Nah, sedengkeun tukang dagang mah nu eta teh geus kapikiran kumaha yeuh lamun pewet urang nomokanana ti mana, pasti tina bati anu ti heula. Eta teh da piraku nya tukang dagang hayang bati dijual na pas-pasan, nu itu pewet kalah jadi nomokan atuh nu aya mah lain batiannya. Tukang dagang bebas ngajukeun harga, nganepikeun harga, anu meuli oge bebas nawarnya. Engke masalah jadi jeung teu jadi mah kana papatah kana paribahasa wantun galeuh teu wantun ulah geuleuh. Ieu mah nu meuli keukeuh jeung harga panawaranana, nu ngajual keukeuh mung diturunkeun. Tungtungna mah kalah pasea, teh kudu kitu nya, ari arek we tungtungna teh kitu nya. Da anu ngajual hak mertahankeun harga, anu meuli oge hak nawar. Tak engke tinggal make jalan tengah, saalit ewang we ngan ulah dicampuran ku ngabohong. Ari di urang mah moal nya eta mah. Di perkotaan biasana di bangsa pasar-pasar anu rawan persaingan. Kan di pasar mah dimahalkeun saeutik, dijongko ieu pindah ka dieu nya. Tuluy weh meyakinkan, ieu ayeuna menuju awis, nuju naik, nuju sesah barangna supaya naon? Supaya henteu pindah ka batur, tetep we di dieu nya. Ari di urang mah piraku pindah-pindah warungnya. Pira ge meuli naon? Meuli bawang, contohna meuli tarasi nya. Tarasi di dia 1000 contohna, di ditu 800 contohna. Piraku daek ngabelaan 100 perak ngingkeug ka ditu ke sakabina-bina teuing nya contohna ieu mah. Titik. Salit deui. Dina hadis dicarioskeun jual beli tukang dagang atawa tukang meuli anu bener jeung jujur teh pasti diberkahan dina usahana berkahnya. Ari berkah teh saeutik mahi loba oge mahinya, saeutik mahi loba nyesa mangga. Sabalikna lamun tukang khianat mah, tukang ngabohong, sabalikna berarti moal barokah. Karasa jeung teu karasana barokah ku urang anu mengalamina. Da batur mah kadang bisa salah paham, bener si eta euy. Saprak jadi banar contohna teh sagala kabeuli teuing menang ngajuk nya. Ari paningali batur menjadi karasa barokah jeung teu barokahna teh ku urang. Meuli bawang saon barokah, ieu mah kapake sabulan. Eta mah koret gitu mah. Bawang saon sabulaneun mah kabina-bina. Terus haram naikeun harga ku pedah di anjuk lamun kontan mah rada murah. Ieu mah biasana lamun tukang naon mun di pasar mah tukang kiridit. Teh sabaraha gamis teh 200.000 nganyuk lah. Ieu papami di anjuk mah ieu daftarna. Nganyukna bade saminggu, bade 2 minggu, bade 3 minggu. Pami saminggu 250, pami 2 minggu 300. Pami 3 minggu 350 contohna tehnya.
ngabeda-beda harga antara kontan jeung dianjuk nya. Eta teh teu meunang. Maksud teu meunang teh kieu pas lamun transaksina. Ari lamun kieu mah sabaraha ieu pakaian teh? 300 nya langsung we ku urang teh 300 nya. Rek kontan, rek dianjuk atawa 200 anyuklah ku urang 200 mah. Teu dianjukeun gitu. Tah ieu anu dianjukeun mah ieu hargana 300 beda contohna teh ari kitu mah mangga nya. Han ieu mah mun jual beli naon? Ieu naon? Ieu gamis hargana 200 mun kontan 300 mun dianjuk. Diobrolkeun disakalikeun nya. Ari sapertikeun kredit sabaraha ieu mun dianjuk 300 mun kontan 200 bari encan kan jual beli lagi eta mah kakara naon? Kakara tanya-tanya eta mah teu nanaon nya. Ieu mah lamun ngahijikeun harga bari keur transaksi 200 mun kontan 300 mun dianjuk ta eta nu teh kenging nu haram mah. Ari lamun kakara tu nyatanya mah sabaraha ieu mun kontan 200 mun dianjuk 300 ta urang mah ek meuli nu dianjuk we 300. Tah eta mah mangga. Da nganjuk teh nganjuk sapertikeun urang nganjuk baju eta teh hakikatna mah sanes nganjuk tapi meuli ngan duitna engke nya. Meuli ngan duitna engke da ari nganjuk mah barang nu dibayarna kudu akur jinisna. Nganjuk duit dibayarna duit, nganjuk beas dibayarna beasnya, nganjuk baju dibayarna baju eta nganjuk. Ari nganjuk baju dibayarna duit mah eta mah jual beli meuli baju ngan dibayarna engke. Ngan di urang mah bahasana sok naon? Sok nganjuk. Dalam menyebutna mang meser mi lah ngan engke artosna heueuh nganjuk cenah padahal mah naon? Meser ngan artosna engke. Da ari nganyuk mah nganyuk mie dibayarna mie. Tapi daripada lieur nyada urang mah tiba heula pahamna geus kitu nya sanajan salah eta teh keun we asalkeun kaharti we. Nganjuk teh maksudna mah naon? Meuli ngan duitna engke. Bahasana teh mun dina kitab mah bai'ul muajjal. Meuli ngan duitna engke. Urang mah kan sok hayang nempas heueuh nu kitu teh naon? Nganjuk. Lain meuli ngan duitna engke aya ning baheula videona nya kitu. Duka dugi duka henteu ka dieu mah. Tos nya. Eta mah masalah naon masalah bahasa ulah teuing jadi pasea nya. Di urang mah nginjem ge da naon esina mah nganjuk. Nginjem bini 7 rantang nginjem nu dipulangkeun we eta lain berarti naon atuh nganjuk ngaranna teh. Nginjem duit nu dipulangkeun eta sanes berarti naon nganjuk. Aya eta mah nukeran mah jelas nukeran nya. Tah nu penting mah urang mah naon kaharti jeung silih ridho aman. Lamun geus aya silih ridho mah aman. Wa minta mie contohna teh ka warung teh yeuh kudu dibayar teu? Secara bahasa mah henteu. Sabab naon? Menta. Ngan menta nu dimaksud ku tukang warung maksudna menta teh meuli kitu maksudna nu kahartina. Sanajan lamun di ka pengadilan kan da urang mah menta. Sapertikeun kitu bahasa-bahasa anu teu sesuai jeung naon? Jeung fakta ngan ku urang kaharti. Mentara kala sabungkus sok aya ning ka warung. Yeuh cenah. Padahal mah enggeus eta teh masih teu dibayar oge. Ngan peda nya maksudna pemahaman tukang warung mah menta teh pangkadiekeun rokok meuli rokok. Contohna sapertoskeun kitu. Amih teu naon? Amih teu ribet da maksudna nu menta rokok ge maksudna mah meuli rokok. Engke lamun teh mah urang ngobrol sabener-bener engke kalah ka naon? Kalah ka pipaseaeun. Heuh aing ge ngarti cenah tungtungna teh ka dituna teh nya. Da maksud menta teh meuli di dinya mah. Titik.
wa ayyabi alqotna benten masalah wallahu a'lam bissawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabat ilana fi dini tawassalna bita'allumi tawassalna bitalimi anta ruzuqonal wasi'ah wa anta ruzuqonal amanah abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pamurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizki